Si Cok lain Cok. Dia lah tuh. Weh, kumaha Duh, Dia lah. Terus di mana gitu? lah kalau berat ya. Tas ngiridit sepeda aing budak ngamuk kayak sepeda. Gitu. Oh, Ngiridit dewek ti Mang Ahdi. Turut Mang ge. Adi. Heeh. Oke, mah aing benar tadi. Pembaturan aya nang geus baraya. Ieu lamun kontan mah minta 250. Mandi kiridit jadi 500. Anjis. Aing baturan aing cepet. Ini namanya masuk kelat tuh hai bebeja na pada mah. Mun bebeja mah aing tadi teker tuh duit. Kapan orang teh nyaho arek meuli sepeda? Heuh geus bae lah. Kagok tuh nya. Geus kagok euy gitu teh. Pampangna mah urang duit. Din kuna naon teuing ngiridit teh. Jadi bae mahal ge gitu. Ngomong maneh keur naon tuh? Urang keur hulang-hulang we sorangan lah aing karasa aja da. Urang Teu sama bari duit itu hari masalah duit masalah uang ini. Ulang we gawe enclok aing Udah orang gak pedah we kieu hungkul dari urang mah di imah teh sebenarnya mah jamaah aya urang di imah mah. Mun di luar gitu kieu. Kayak di imah mah aya urang. Cenah ngiridit asal lebar pisan rem hareupan. Oh, ena mah tara make rem hareup ena mah zamanku. Apelkeun sendal. Oh, nya bener. Kieu. Iya di ala teh dianerbunkeun sia teh ya diganti ku Vespa ka dina teh mesin. Halus rada canggih saeutiknya. Heeh. Ngomong-ngomong aing milu ka cai euy. Hari-hari sok teh ngaka jero eta kan nya. Yang modoh ka kadi nitip sepeda. Siap sok. Sok. Tuh kan aya barang-barang rongsokan Aduh can aya tadi ke Cida geus dijual urang teh sapoe minggu kamari. Atuh iya dirongsokan mana ya? Lumayan. Yang beli udun. Pidah nya samening dirongsokeun geus bedan ieu. Arek dirongsokan. Heuh, cong rongsokan we. Heula. Dari arek ieu teh tapi Geus ulah tinggal mikir, penting mah aya duitna we. Yang beli udun, yang ngopi ngeunah ka Cida. Emang gandeng sieun aing keur teu boga udud ayeuna teh Mah aya bingung kala. Jadi kumaha ya arek mah numpang urang di dieu keneh da urang geus ini kalebak tuh. Loba bahan kalebak. Kela bere waktu lah kedeung. Ada nyaah tapi da lumayan nya Geus ulah ting loba pikiran ayeuna mah sok arek-arek urang diasupkeun di duitan ayeuna. Atuh geus sabaraha ya sok? 100 mah ku aing mah. 200 teh 150 we. Ih, urang teh itu jang meuli nu di ditu nu lebat. 10. Ya bana alus keneh ieu mah. Ya jang meuli nu lebak urang teh 100 we nya. Atuh geus atuh tengah-tengah 125 arek. Geus tong walu ya, ieu 120 ya. Lumayan lah yang meuli udud. Rongsok. Lumayan lah. Sare. Nah, teh. Tunduk ka Cida Paras pisan. Heula ngomong-ngomong sepeda aing ke mana? Astagfirullahaladzim. Cek aing ge. Nu bener ka mana sepeda urang? Urang biting kalenya pan ngagoler tunduk ka Cida. Aman sepeda urang ieu. Bener di mana sih? Leungit urang bieu keur ngagoler. Urang teh bieu teh ya rada keur lenyapan teh sorangan dengan. Nu bener ya rongsok nu bener. Pat urang keur ngagoler dieu. Ku si eta tukang rongsok anu jangkung urang nya. Rongsok. Tak urang teh kadangnya bieu teh rongsok. Urang teh antep ke urang teh. Awas lamun panggih ku aing pengen katelan urang alus keneh geura euy ti dapur dicokot. Itu mantap ini aing bieu.
Nyapan sudah kurang mau dibawa sepeda teh juga nama heueuh ku tukang rongsok Aku aing di tangan lah bisi tong panah bisi keburu tadi mah sora di Lamun- di ditu sora lempang ka ditu lamun aya bejaannya mun aya ngalewati ka dieu kayak kurang bejaan ieu macam-macam tukang rongsok teh dipilaikeun ku aing juga itu tukang rongsok mu nyigo tuh mau sepeda ku aing iya naon ieu naon padong sepeda aing macam-macam wae aing manang meuli. Ang meuli ti saha Teuing ting ti sahati jelema ditonggo. Ye, iya teh aing timang ahli ngaju. Aing geus ngaluarkeun duit 120. Terus Biar jelema ditonggo, ku aing teh dibe. eta nage gope. Yes, cenah urang teu boga duit, geus we beuli urang. Cek urang teh. Ieu maneh. Ieu cek maneh ieu nu maneh. Buktina naon nu maneh? Sok. Aing mah boga BPKB-na aya ieu. SPNK na aya. Sok. Maneh koy, mending mayar ka aing, lamun teu mayar ku aing laporkeun. Aing mah geus ya lah rugi aing. Belum teh. Rugi aing. Salah deui. Ku aing ieu kalah rugi gede euy. Sawe jelema teh sampeurkeun we ka tonggo kitu, minta rugi aing. Minta ganti. Aing kalah rugi gede aing kieu mah sampeurkeun we lah. Itu jelema nu tadi info aing teh euy. nikmat kacida euy gawean teh duit menang nu nda sepeda baik aing jarang sok ayan Iya aku mau tipu aing. heula ya nipu naon Tapi tadi sepeda saha eta? minum ulang Aing ku masalah minum lah aing. Ini gede acida aing. Tadi sepeda saha? nyebet nyaho Artinya aku jadi jual belum? jual Heeh. artinya bukannya sepeda di dinya we Anjing teh tadi aja mau ngoro aing. nya Betul. saha Artinya ho. anu ngaku-ngaku eta mah Teuing teh apa pokona mah aing kalah mere 500.000. ngisi pada naik kan Udah maneh namanya nyebut nempo BPK, bikin STNK cenah. ditempok ke mana Tempo terua nomor sarina sarua. ya ari maneh rada bulaha boloho Kumaha? anya sepeda aya BPKB-an Tapi nya euy, aing teu mikir kadinya da tuh aing tadi diboboro leuwas. udah siapa cek aing nginum heula geura jam nyal saya sok geura capek aing nyaho maneh teh Tapi ngeunah euy. Ieu sanaon ya? rasa melon Oh, rasa melon. jadi kumaha ayeuna urusana ya Ieu urang kalah rugi gede ieu kumaha? di gede kumaha tadi mereka sebarang ke situ 500.000. 500 di gede oge karunya aing maneh atuh di satu aing bakat karunya ka maneh euy iya motor bawa lah sok aing duitan bayar lah aing rugi ge 1 juta Itu. Tapi kira-kira aing bisa kejadian di kawasan tadi. aman nggak bawa surung jadi Oh, benar ya asli. ya bepek suratan ta Nya. emang asli motor mah susuratan lain juga sepeda tadi emang sepeda susuratan Geus atuh ya daripada aing rugi. Ya, tak gitu iya. Kopina. lumayan kan 1 juta ya sekarang karunya kemana sok sing kadewe di jalanannya namun eta lah sok kadewe di jalanan itu rada bahaya lumayan kesempatan di 1 juta deh lumayan mah tadi 100 lebih geus belikan kana udud ya motor lain aing ieu liting BPKB na teh beneran ka cida aya dina hanapan kujuk lumayan bisa ingin it nya nu bogana Motorna eueuh. Anggur eueuh.